Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Caturkeun Nang Bule jeung Manggali anu ngajajabkeun Nyimas Resmiati mulang ka lemurna. Teka catur di jalana waktu tepi ke tempat anu dituju. Juragan Ranaya jeung Balaruja anu jadi adina. Ngarasa bungah jeung bagja. Sabab Nang Bule bisa nulungan ngabebaskeun Nyimas Resmiati tur dina kayan salamet. Di jero imah harita ngariung limaan Juragan Ranjaya anu harita keur cumarita. Kula kasidang nuhunkeunana ka Nang Bule kitu deui ka Manggali ya. Anu geus nulungan Resmiati anak kula tur dina kayaan salamet jeung sehat. Jadi keur diri kula mah Nang Bule teh lain bae jadi jago pinilih dina sayembara. Tapi geus bisa ngungkulan masalah berat anu disinghareupan ku kula warga kula. Kuayana tindakan di Kijarungkang Sijagal Gunung Puntang. Anu weh be anak kula teh moal bisa ngariung deui jeung kula wargana. Kitu tah Nang. Mohon eta matos kitu kedahna we panginten juragan. Ari abdi datos janji apanan ka juragan. Nyaeta janji abdi mah bade nulungan Ceris Miati. Anu mawi abdi sakuat tanaga we sangkan tiasa ngabebaskeun Ceres Miati. Tadi tos dicarioskeun ku Ceres Miati ka Mang Balaruja. Upami teu kabujeng ditulungan, apanan bade dijadikeun tumbal ku Mbah Jalugangsa. Balaruja niteup ka Nang Bule balitus nyarita. Anu matak eta lebah dinya anu kaget keur Mang Bala mah Ari Sugan teh boga rencana anu licik eta Kijarungkang teh. Capikeun da geus pada salamet ayeuna mah. Tah ayeuna mah samemeh Mang Bala ngabahas masalah Nang Bule anu meunangkeun sayembara sarta jadi jago pinilih. Mang Bala jadi panasaran ieu teh. Hayang leuwih apal ngeunaan pribadina Nang Bule. Ieu teh ti mana asal sarta ngeunaan keluargana. Kitu tah Kangnya. Balaruja ngaret ka Juragan Ranjaya anu jalanceukna. Nu direret ungeuk beringan jawab. Memang bener kitu maksud Kang oge Bala. Cikan kumaha ceuk Nang Bule ieu. Nang Bule ngaret ka Manggali anu direret surti. Nang Bule minta supaya Manggali anu ngajelaskeunana. Ahai. Alah Manggali menjadikan mengertos itu. Dengan apa yang diteruskan sama Den Bala dan juga Juragan tentang siapa sebenarnya Nang Bule ini. Yang tentu saja akan dijelaskan juga
tentang perjuangan Alomanggali ini dalam memerangi kekuatan kejahatan. Terlebih dahulu akan manggali informasikan tentang pribadinya Nang Bule dulu ya. Jadi begini nih ya. Harita kumanggali terus dijelaskan lebih heula ngeunaan keluarga Nang Bule mangrupa rundayan katurunan ti Sirawing jeung Saraswati anu boga anak 2 nyaeta Jaka Sinangling jeung Rasanti. Saterusna Jaka Sinangling ngalaki rabi jeung Ayu Manganti sarta boga anak nalah Nang Bule. Geus kitu kumanggali dicaritakeun ngeunaan perjuangan anu geus dilakukeun ku Nang Bule. Anu dipercaya mimpin barisan Darmayuda. Waktu keur ngagempur ka pihak musuh barisan Darmayuda aya dina kaunggulan. Malah Nang Bule tarung tandingan ngayunan Ki Warangkas anu mimpin barisan Warangkas Jaya. Harita Nang Bule mampu hungkulan anu jai lawan. Lantaran nyandangan tatul jero balukartina tarung tandingan Ki Warangkas terus ajalin pati. Juragan Ranjaya jeung Balaruja kitu deui Nyimas Resmiati ngabandungan penuh perhatian kana guaran caitana manggali dina waktu harita. Sanggeus ngarasa cukup ngajelaskeunana harita manggali mungkas kateranganana. Jadi begitu Juragan dan Bala juga Nyimas Resmiati. Malah sampai sekarang pun juga Nang Bule ini masih memimpin barisan Darmayuda. Sebab pihak musuh yang sekarang menjadikan penasaran untuk melakukan tindakan balasan. Maka dari itu di dunia kejawaraan ya sudah banyak yang mengenal tentang Putu Sirawing Makalangan. Dan inilah Nang Bule Putu Sirawing yang sedang Makalangan teh gitu ta. Juragan Ranjaya jeung Balaruja kitu deui Nyimas Resmiati puguhe jadi beuki nampahan perasaan bagjana. Sabab tetela budak lalaki mangkat rumaja ngaranang Bule teh tereuh atawa tetesing getih Sirawing. Malah dia leuwih simpati sabab Nang Bule boga kamampuan mimpin barisan dina mangsana merangan kakawasaan jeung kakuatan kejahatan. Juragan Ranjaya anu leuwih teu heula nyarita. Katerangan Cimanggali ke diriku lama ieu teh jadi ngarasa leuwih bahagia. Satareueus jeung simpati ku ayana upaya sarta perjuangan ti Nang Bule anu saperti kitu. Malah jadi kahudang kasadaran diri kula pikeun nyumbangkeun sabagian kakayaan diri kula keur bekal perjuangan Nang Bule anu mimpin barisan Darmayuda. Kitu tah pamikiran akang mah Bala. Juragan Ranjaya ngaret ka Balaruja anu jadi adina nu diret terus nyarita. Bala satuju kana eta kasauran ti akang Kang. Malah Bala ge boga tekad ieu teh. Boga tekad Nang. Pikeun ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Darmayuda. Sabab Mang Bala ge hayang atuh milu berjuang babarengan kitu tah Nang. Nuhun we atuh ari Mang Bala kagungan maksud seperti kitu mah. Kitu deui kana rasa simpati ti juragan anu bade ngiring ngabantos kana perjuangan. Namun punten we apanan sanes ati anu nyuhunkeun bantosan ka juragan sanes. Ceuk kula ge eta mah kariduan diri kula Nang. Lantaran ngarasa simpati karena perjuangan anak barisan Darmayuda nu dipimpin ku Nang Bule.
sok mah dibahas ngenaan hasil sayembara anu geus dilaksanakeun ku pihak urang bala. Balaruja ngabagikeun paneutupna ka Manggali jeung Nang Bule cerita terus cerita. Tah ayeuna mah Mang Bala rek kabahas ngenaan sayembara anu geus dilaksanakeun teh ayeuna nya. Saluyu jeung katang tuan anu lumaku. Nang Bule anu menangkeun sayembara sarta Nang Bule anu jadi jago pinilih anu bakal jadi batur hirupna Resmiati. Hartina Nang Bule jeung Resmiati teh kudu rendengan pangantenan pikeun ngalaki rabi. Eta kanyataan memang kudu bisa diterima sarta dilaksanakeun nang. Abdi ngartos kana kasauran ti Mang Bala nembe ngartos Mang. Namun punten we apanan kauninga ku Mang Bala oge kayaan diri abdi teh teu acan manjing dewasa Mang. Kahampangan oge masih kene nyengkong. Caca lempeng si Mang mah. Piraku abdi kedah kagungan bojo atuh Mang Bala punten abdi sanes bade baha. Nah teu langkung sae ngeunaan pasangan kanggo Resmiati mah dibebaskeun we lah kantun kumaha anjeunna kitu. Balaruja ngaret ka Mas Resmiati bari terus nyarita. Tah kitu geuning ari ceuk Nang Bule mah Resmiati. Ayeuna kari kumaha sikap jeung pamadegan hidup we. Dari ke Nang Bule mah geus jelas kabandungan jawaban aku hidup ge. Resmiati netep ka Nang Bule dibarung jeung imut bari terus cerita. Mau dijelaskan ku Nang Bule ku Resmiati kahartos. Di antara urang duaan memang aya jarak anu teu saimbang. Nyata jarak umurnya. Tapi nenah rasa kasuka sareng kacinta mah moal tiasa dihalangan atawa dibatas ku umur da. Anu martak dina aya kasempatan Resmiati baris ngagerakeun sikap sareng pamadegan ngeunaan jodoh di antara urang duaan. Resmiati janji ka diri pikeun nganti manjing dewasa Nang Bule. Sabab Resmiati moal rek ngalaki rabi mun teu ka Nang Bule. Itu nate malah dibarengan ku kasadaran jeung karidoan. Mun teh mah Nang Bule terus manjing dewasa sarta urang hiji ngalaki rabi lantaran Resmiati rumasa leuwih kolot bakal narima kalawan ridho mun tepikeun ka didua ku Nang Bule. Kitu nanti lantaran Resmiati memang merasa suka sarta mika cinta ka Nang Bule. Jawaban tini Mas Resmiati puguh we ngagetkeun Nang Bule jeung Manggali. Kitu deui juragan Ranjaya jeung Balaruja. Sabab teu nyangka mun Mas Resmiati bakal negerakeun isi hatena anu saperti kitu. Menang sajongjongan mah tacan aya nu cumarita. Harita Manggali anu leuwih seueur nyarita. Ahai. Aduh. Manggali menjadikan kaget juga ini teh nih. Menjadikan tidak menyangkok Mas Resmiati akan mengebrehkan isi hati dan sikap pamadegan yang seperti itu. Ahai. Andai saja Manggali boleh ngawakil Nang Bule, sudah barang tentu Manggali akan merasa bagja yang tiada tara, yaitu menggaduhan pasangan hidup seperti Resmiati nu teu aya cawadeunana sampulur ku alus langiu ku alus nanti langur langeor saya kepatna. Akan tetapi sayang sekali Mas Resmiati sudah menegaskan tidak akan mempunyai suami kalau bukan dengan Nang Bule.
sampulur ku alus laur langeor hade kepatna saya pisan cawadena munseg bukan cinta ke aku ya mah jadi sekarang mah tinggal bagaimana nih jawaban nang boleh nang aduh jadi sursa sepugu sama manggalinya juga ini teh nang bule ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu dilatur nyarita. Abdi kedah ngajawab kumaha atuh mang jadi bingung ka abdi na oge. Mun da abdi mah apanan kalah kumaha oge. Budak keneh atuh mang acan dewasa. Saur abdi ge upami kahampangan teh masih keneh nyengkong. Terus terang jadi bingung ke abdi mamang Jalis minyati kalau kok gitu geningan kukuh rekan terusan dugi ke abdi manjing dewasa. Mun mikiran lawan tarung mah abdi mah bingung mang. Jadi begini nang ya. Ari menurut Manggalima tinggal bagaimana kumaha kata hati sendiri nang. Kalau memang membuka perasaan suka kepada Nyi Mas Sasmiati, ya tinggalkan saja atuh, diokeikan. Kari tinggal nanti kalau sudah dewasa mah ya kita menepungan lagi ke sini, gitu nang. Atuh dah kalau sampai ditolak mah bisa dibayangkeun nang. Nyi Mas Sasmiati selama hidupnya tidak akan ngalaki rabi dengan laki-laki yang lain. Begitu nang, kasihan kan? Setuju sajalah kata Manggalima jalannya. Ya ari cek Manggali kitu mah atos we abdi mah nyiringan we atuh mang. Good. Jadi sudah menjadikan suatu kecintaan sekarang mah ya. Juragan juga Denbala dan Nyi Mas Sasmiati. Apa yang tadi diutarakan sama Nyi Mas Sasmiati dapat diterima dan dimangertos sama Nang Bule. Kalau memang Nyi Mas akan bersabar menanti, ya nanti di saat Nang Bule sudah manjing dewasa akan datang lagi ke Sindang, ke sini ya. Yaitu tujuannya untuk bersanding di pelaminan dengan Nyi Mas Sasmiati. Begitu tah juragan. Gimana nih menurut juragan sebagai orang tuanya nih? Kula setuju Manggali. Setuju kula. Karena caritan Manggali anu geus ngawakilan Nang Bule. Anu jelas kula muarek jalir tina janji. Pikeun nyumbangkeun sabagian kakayaan diri kula nyaeta keur bakal perjuangan barisan Dharma Yuda nu dipimpin ku Nang Bule. Balaruja milu mairan caritaan. Mang Balage isu pagi itu tangtu bakal datang ke kampung kahuripan mang. Pikeun ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Dharma Yuda. Pikeun babarengan milu berjuang mang. Geus kitu mah Nang Bule jeung Manggali lantaran masih keneh aya hancak lampah anu kudu disorang, saterusna pamitan rek neruskeun lampahna ka kampung kawaruyaan. Caturkeun harita di alas wengker Mbah Rangkebong jeung si Jagal Hawu keur narima kadatanganana Ki Hambaraka jeung Guntara anu hayang ningali kayaan si Jagal Hawu mangsa ngayakinkeun elmu dangyang panglebur sukma. Ngariung opatan dariuk sila Ki Hambaraka anu harita keur cumarika. Ameng dewek yang si Sargun geus lila kakek datang ka dieu euy. Kakek datang ka dieu deui dewek teh. Kitu nanti lantaran ngarasa penasaran euy. Hayang ningali perkembangan si Sawuk amoy.
mangsa ngayakinkeun ilmu dang yang palebur sukma. Oh, lain naon da geus sabar we, geus sabar. Hayang geula nyaksian si laing tandang makalangan deui hawuk euy. Balen teu sargun. Ya bener gitu. Bah Kebong. Hawuk. Mun hawuk geus mampu ngayakinkeun sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma mah Mang Sargun siap ngabaturan deui. Suka jeung sugema kana hatena ge. Ningali hawuk geus makalangan deui nya. Si jagal hawuk nyangereng heula bari tos carita. Lakono latapa mah ku aing Gusti. Angguskeun balaka Sargun. Ayeuna aing aya waktu keneh. Aya waktu leureuh heula sapoe oy. Esokan ngamimitian deui. Sok jelaskeun kumaha Bah Kebong. Jadi kieu Baraka Sargun. Ngeunaan lakon tapa si mimiti tapak ngalong terus tapak kungkum jeung tapak pendam bumi. Kabehanana geus lulus dilaksanakeun ku si Hawuk. Poe ieu minangka aya waktu leureuh sapoe. Dina poe isukan ngamimitian deui latihan nyata ngayakinkeun opat jurus ilmu dangyang panglebur sukma. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku dewek teh euy. Amoreng. Cara beres atuh kitu nya. Moal make kelulila meunanya ngayakinkeun opat jurus mah. Oh, maksud dewek teh moal capikeun ka kudu ngampleng mata kesel anu lungguan. Amoreng. Oh, lain naon euy. Dewek jeung si Sargun teu waleh ngadedengekeun perkembangan di Paguro Lintang Jagat. Anu ayeuna dipimpin ku si Tuan Milem jeung si Kintamani euy. Ngeta ngagantikeun ke walangkas Bapak si lain hawuk euy. Wah, namanya ngadini bisa naon gitu. Wanaan kayaan di Paguro Lintang Jagat teh. Wajang tesakeun ka aing sakoplok. Untuk dibabukeun congkeng sok wae. Aloe. Oh, kan we teu naon debek di koplok-koplok oge. Ari ku sering mah hawuk euy. Keun heula ngeunaan kayaan di Paguro Lintang Jagat make engke ku dewek bakal dicaicakeun. Ayeuna dewek rek nanya ka Mbah Kebong je. Ari ngasaukeun ngayakinkeun opat jurus mah. Atuh sawuk dina waktu saboda poe oge bakal kasang kemudian nyameng. Kitu we ku jiran dewek mah Mbah Kebong. Ya teu bisa kitu atuh Ki Baraka. Sok sanajan ngan saukur opat jurus, tapi teu bisa dianggap enteng dina ngayakinkeunana. Si Hawuk tetep butuh waktu anu cukup. Sabab eta opat jurus teh mangrupa kakuatan inti ilmu dangyang panglebur sukma euy. Si jagal Hawuk ngaret ka Mbah Harang Kebong bari terus nyarita. Jelaskan ku walis Ki Baraka. Jelaskan ka si Baraka tah. Jurus-jurus lah Mbah Kebong. Sina ngajenge ku jujurnya nasa si goblok. Ngababalikan wae ta si goblok teh. Nya capek sangeunahna saukur-ukur sababaraha poe eta jurus kus kacangkeun ku aing. Asa komong ku si Kebong. Jadi eta opat jurus kakuatan inti ilmu dangyang panglebur sukma anu kudu diyakinkeun ku Hawuk teh nyata. Anu kahiji disebut jurus panglebur raga. Oh, panglebur raga.
Anu kadua disebut jurus panglebur rasa. Anu katilu? Anu katilu disebut nanti jurus panglebur jiwa euy. Ari nu kaopat. Nu kaopat mangrupa jurus kapori euy. Anu kaopat mangrupa jurus pamungkas nu disebut jurus gangyang panglebur sukma. Jadi pamohal lamun eta opat jurus dina waktu saukur sababaraha poe geus bisa dikawasa ku si Awuk. Anu matak tetep butuh waktu anu cukup kieu di baraka. Amoy. Kahar si atuan kitu mah. Teu ke ngarti. Sadadina we sugan teh bisa di nanti ku sabaraha poe ku si Awuk geus bisa kasangkem. Ari geus dijelaskeun kitu mah kalebetna oge teu jadi penasaran amoy. Ayeuna ku dewek teh rek dicaritakeun ngeunaan perkembangan di Paguru Lintang Jagat teh Awuk. Hasok jelaskeun ku saing salkeun enggak betlang wae sok ablok tengarekeun aing teh saola we gentem teh. Jeung gagalopang kakan mah teh naon budug. Guntara harita anu ngajelaskeun ngeunaan kayaan di Paguru Lintang Jagat. Perkembangan di Paguru Lintang Jagat nurutkeun peja nu haneut keneh mah. Barisan Willem Kintamani Diksjaya minangka gagantina barisan Warangkas Jaya. Dina waktu ayeuna geus aya anu dipercaya pikeun mimpin barisan. Nyaeta jago kolot anu lah Mbah Buyut Wiku Saranggi anu boga kakuatan ilmu tingkat dewa. Amoy. Dah, kitu bejahaneut keneh nu katariman teh Awuk euy. Jadi eta si Mbah Buyut Wiku Saranggi teh kakuatan ilmuna hebat luar biasa cenah euy. Sabab sakabeh jago ngorasi Tuan Willem ngan sakur sageprakan euy. Pada larubuh, pada nalongeng, pada ngajurah roh. Kitu nanti sabab boga kakuatan ilmu tingkat dewa. Amoy. Kitu tah Awuk euy. Si Jagal Awuk nyangereng deui bari terus nyarita. Wah. Menang bejak ya mah. Aing jadi penasaran gubog. Aing kudu dibolak-balik mun kitu mah. Sakabeh mangkaluk aya di Paguru Lintang Jagat. Aing bakal dibuktikeun. Kakuatan ilmu aing bakal mampu ngalekeun kakuatan ilmu si Kopok Mbah Buyut Wiku Saranggi. Baturan aing sasalgun. Urang corak ka Paguru Lintang Jagat. Allah ilmu tingkat dewaan jeung aing wani. Hayu sagun. Si Jagal Awuk geus rek cengkat tina diukna Mbah Rangkebong gancang harita nyarita. Bangkilanan tong kaburu ku nafsu Awuk. Tong ngarugi maneh ieu. Maka jeung rek ngajurag ka Paguru Lintang Jagat sagarupa. Atuh bakal gontot malulus atuh ngayakinkeun sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma teh. Aitun teh ilaing kudu bisa nahan diri Awuk. Engke ge geus waktuna sabatai dewek mah dihalangan. Rek ka mana wae komo boga karab hayang tarung ngalawanan Mbah Buyut Wiku Saranggi. Barican ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma. Atuh eta mah sarua we jeung sosoroh anon kodor atuh Awuk. Sebanyawa tubuh puguh. Aitun teh. Engke ge geus dina waktuna lain bisa makalangan deui sarta ngawasa dunya kajawaraan. Siga gugu ka dewek rengce. Awuk. Si Jagal Awuk tetela ngagugu kana caitanana Mbah Rangkebong. Mureleng kaki hambaraka terus cerita.
motong naritakeun wae kaayaan ieu ulah jangan. Sarua jeung mapanes ka aing sia bola. Siga nu hayang ditagor saku aing maneh goblok. Awas ya. Engke mendatang di ka dieu. Tong mapanes ka aing sia. Dagor ku aing. Kajaba mun aing geus bisa ngawasa 4 jurus nu disebutkeun ku Simbah Kebong tadi. Ku hati ku wali bola ka. Aman. Anya kahat ya do kahat ku dewek oge. Eta caritaan si lain teh habukoy. Mangos montong kata lucang ngamak. Anu penting dewek jeung si Sargun ngarasa suka jeung sugemah teh. Sabab lakon tapa nu dilakukeun ku si lain geus beres. Hartina si lain teh geus lulus. Jadi ayeuna mah kali tinggal ngayakinkeun we nu 4 jurus teh ya. Amoy. Mudah-mudahan we sing gancang bisa kasangkem. Bener kitu nya Sargunnya. Memang eta diharapkeun kurang sarea heuh. Bisa gancang ngawasa anu 4 jurus teh ya. Larah bisa makalangan deui. Dibaturan ku Mang Sargun ieu si ganteng kalem. Kangaranan Sah nu ganteng kalem. Mang Sargun. Sakitu beungeut siga bujur rana teh teh. Amoy. Nah itu kumaha. Kangaranan hawuk geus bisa ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebu sukama. Sakabeh jago jeung jawara. Anu makalangan di dunia kajabaraan wal aya nu mampu nandingan kana kekuatan ilmu hawuk. Eta keyakinan jeung Mang Sargun mah. Mbah Rang Kebong ngabagikeun paneutupna ka Ki Hambaraka jeung Guntara cerita terus nyarita. Waya laulah lilateing di dieuna Ki Baraka Sargun. Sabab dina poe ieu teh si hawu kudu bener-bener bisa istirahat euy. Keur mulihkeun tanaga. Sabab dina poe isukan geus kudu ngamimitian deui ngayakinkeun jurus anu kahiji. Nyaeta jurus panglebu raga. Mun diajakan wae ngobrol, waktu keur istirahatna jadi kasongsai. Amoy. Mulai lain anu ngomong nama dewek langsung kasinggung Mbah Kebong. Tapi dewek ngarti kana maksud caitan Mbah Kebong. Ari geus puguh kieu mah perkembangan si hawuk. Dewek itu penasaran teh. Hayu. Mulang ayeuna Sargun euy. Hayu. Geus kitu mah Ki Hambaraka jeung Guntara terus pamitan ninggalkeun eta patempatan. Sedangkan di tempat sejen nyata di paguron lintang jagat. Harita di tepas Tuan Willem jeung Nyi Kintamani keur ngariung jeung Mbah Buyut piku sarenggi. Kitu deui Sugarba jeung Marungkir si Ratu Sihir. 5 anana harita dariuk dina kursi. Sugarba jeung Marungkir pangna bisa satata diuk dina kursi sabab geus diangkat jadi tangan kanan Mbah Buyut piku sarenggi anu mimpin barisan Willem Kintamani Digjaya. Nyai Kintamani anu harita keur cumarita. Ka pangaresa Mbah Wiku kitu deui Kagarba katut Marungkir. Kuring geus meunang katerangan ti sababaraha urang anggota barisan anu ditugaskeun nyebarekeun embaran sayembara anu jago teh. Malah geus nembus ka dunya kajawaraan, tetela para jago jeung jawara loba anu katarik perhatianana pikeun ngadatarkeun diri. Jadi patandang sayembara hartina upaya anu dilakukan ku pihak urang geus aya hasilna. Nyai Kintamani terus ngajelaskeun ka Tuan Willem ngeunaan caritaan manehna nu ditepikeun dina waktu harita.
Sangesan dijelaskan ku Nyi Kintamani harita tuan milu nyarita. Wow. Pihak kita orang tidak akan lama lagi, akan melaksanakan itu sayembara untuk jaga, dan tentu saja akan banyak jago-jago yang berdatangan untuk mencari peserta sayembara. Merasa senang dan berkeyakinan rencana pihak kita orang akan berjalan lancar. Kerja yang bagus, Nyai. Ya, rencana kita memang harus bisa berjalan lancar atau Tuan. Jadi kita nemutkan keterangan ti sabar orang anggota barisan Mbah Wiku. Nak ditanyakan ku dewek kita Kintamani. Pada naroskan perkawis naon teh Mbah Wiku teh, mangga? Tina mau hoyong, tapi dah